Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 5. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda dari buku Rancage biasa, Rancage Diajar Bahasa Sunda, khususnya untuk kelas 5 pada tema 6 ya, halaman 65. Nah, kita buka. Materi yang pertama itu tentang sajak. Kita baca dulu sajak di sini ya. Di handap aya 2 sajak, sok baca ku hidup serta bandingkeun eusina. Jadi di bawah ini akan 2 sajak ya, akan ada 2 sajak dan kita akan membacanya. Sajak yang pertama berjudul Tina Jandela. Ningali amparan sawah aya nu guliga. Rasanya nu tadina bumetah dina mana, ayeuna pinu amarah. Naha atuh sawah teh bet jadi tempat runtah. Ciherang teh salin jenis jadi limbah. Sok emut zaman nini jumeneng. Cenah sawah teh caina ngagenclang herang. Ningali amparan sawah, ningali hate norobah. Oke, pada sajak pertama ini adalah karangan dari Ius R. Ius Samsi ya, dari buku Kumpulan Sajak. Sekarang kita lihat latihan pertama. Naon anu ditingali ku panyajak, apa yang dilihat oleh penyajak? Nu ditinggalinya eta amparan sawah. Rasa naon nu robah dina manah panyajak? Rasa nu robahna teh rasa hate ya, rasa hate nu robah. Kumaha sawah nu katinggal ku panyajak ayeuna? Sawah ayeuna katinggalina bet jadi tempat runtah. Kemudian nomor 4. Kumaha kayan sawah nu dicaritakeun ku nini panyajak? Sawah nu dicaritakeun ku nini sawana teh caina ngagenclang herang. Nah, sekarang nomor 5. Caritakeun deui ku hideup sajak di luhur make baca sorangan. Ceritakan kembali sajak di atas menggunakan bahasa sendiri. Nah, ini nanti kamu tulis, kamu ceritakan yang nomor 5 ini menggunakan bahasa sendiri tentang sajak di sebelahnya. Sajak yang kedua, judulnya Waas atau Khawatir. Aya asri tanah kuring, endah di amparan sawah. Parena sumedeng bekah, diriung pakebonan, paragpak ku palawija, curut-curut caina ngagenclang, ngalocor di tiap pancuran. Duh tanah priangan, aya waas neutup anjeun. Muga kaendahan anjeun, langgeng sapanjangna. Suku langit tanah priangan, di pager gunung-gunung pulas paul, ngajega mapakan mega, ngajegir jauh kagimir. Di aping pasir-pasir, liuh linduk tutuwuhan, hejo lembok dang daunan. Sajak yang kedua, karya dari Eva Zainah. Oke, kita bahas latihan kedua. Keindahan naon wae atau keindahan apa saja nu dicaritakeun ku panyajak, yang diceritakan oleh penyajak. Dina pada kahiji, pada baris pertama. Jawabannya, keindahan dina pada kahiji nyaeta keindahan tanah kuring nu asri. Ya. Hareupan naon nu diceritakan ku penyajak dina pada kedua. Jadi di depan apa yang diceritakan oleh penyajak pada baris kedua. Dina pada kedua nyaritakeun di hareupan sawah. Jadi pada baris kedua menceritakan di depan sawah. Kumaha kayan tanah priangan nu dicaritakeun ku panyajak dina pada katilu. Bagaimana keadaan tanah priangan yang diceritakan oleh penyajak pada baris ketiga? Jawabannya adalah dina pada katilu nyaritakeun pare nu di Sumedeng bekah. Jadi menceritakan padi yang sedang bekah, sedang mekar. Nurutkeun pamanggih hidup kumaha rasa naon nu dicaritakeun ku panyajak dina sajak di luhur. Menurut penemuan kalian, bagaimana rasa apa yang diceritakan oleh penyajak pada sajak di atas? Sajak di luhur nyaritakeun kaendahan kota priangan ya.
Jadi sajak di atas tadi menceritakan tentang keindahan kota Priangan. Yang kelima, caritakeun deui atau ceritakan kembali. Sajak di luhur make bahasa sorangan. Ceritakan kembali sajak di atas menggunakan kalimat sendiri. Nah, ini nanti kamu ganti jawabannya dengan isi dari sajak yang kedua. Ya, kalian bisa ya. Latihan yang ketiga, sanggeus hidup maca dua sajak di luhur cik bandingkeun kaayaan alamna. Jadi bandingkan keadaan alamnya. Pilih ku hidup kaayaan alam nu mana nu dipikahayang ku hidup. Caritakeun naon alasanana sarta kumaha carana sangkan kaayaan alam nu dipikahayang teh bisa kahontang. Jadi sekilas artinya setelah kalian membaca dua sajak di atas, coba bandingkan keadaan alamna. Pilih oleh kalian keadaan alam yang mana yang kamu inginkan oleh kamu ya. Ceritakan apa alasannya serta bagaimana caranya supaya keadaan alam nu dipikahayang teh bisa kahontang. Nah, demikianlah anak-anak untuk materi bahasa Sunda hari ini. Semoga kalian paham. Maka Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.